Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun, para sepuh bini sepuh bil khusus nunganteran cai, guru-guru khususna nu parantos masihan wejangan ka urang, nyatana wastana abah. Mudah-mudahan anjeunna selalu sehat panjang umur. Kori kita tak lupa kepada aparat pemerintah, istimewa kepada para panitia nu capek di kamari, mudah-mudahan capekna jadi ibadah. Dulur-dulur rijalul ansor banser nu ngawal, ibu-ibu sadayana nu hadir, bapak-bapak nu kumpul di tempat urang ngadoa ku berkah ieu muludan, mudah-mudahan urang dibere panjang umur jeung ibadah, dibere anak incu turunan daraek ibadah, dibere hate urang cinta ka ahli ibadah, mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, Kangjeng Nabi dakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ieu dulur-dulur nu hadir mudah-mudahan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Hayang laju boga duitna selebeo. Eta 23 tahun waktu telila Islam menyeluruh ke penjuru dunia, khususnya di urang di Indonesia, negara yang besar nu mayoritas pendudukna beragama Islam. Lalu apakah dakwah Nabi teu aya rintangan? Seueur. Di Mekah aya Abu Jahal, di Mekah aya Abu Lahab, di Mekah aya Walid bin Mughirah, aya Nador, aya Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Berangkat ke Madinah aya jelema munafik dedengkotna Abdullah bin Ubay bin Salul. Eta nu sok ngahihileun dan dakwah Kangjeng Rasul, dihalangan, dibohongkeun, diperangan, dimusuhan, dibujukan, bahkan Rasul dek dibunuh ketika mengibarkan la ilaha illallah Muhammadur. Lantaran Rasul geh manusia biasa anu jaiz atawa wenang kasifatan ku sifat a'rad basyariyah, sifat manusia biasa nu aya pada diri Rasul, nu wenang ka Rasul. Urang dahar, Rasul tuang. Urang hees, Rasul kulem. Urang kawin, Rasul nikah. Urang ka pasar, Rasul sami. Urang sok bunga, Rasul ge manusia aya bunga. Urang sedih, Rasul ge sedih. Begitu dakwah dibohongkeun ku emangna sorangan Abu Jahal, Abu Lahab, Rasul sedih
turun malaikat Jibril alaihis. Malaikat mah awewe lain lalaki lain, teu dahar teu nginum teu nikah teu sare. Matakan harita di pakotaan aya bikang ngaranna Lia Eden ngaku Jibril, atuh maknya Jibril emen. Cak malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Hei Muhammad, Allah uluk salam ka anjeun. Ulah sedih, ulah nalangsa, ieu tasliyah pang beberah. Muhammad ulah sedih, ulah nalangsa, mun dakwah dibohongkeun. Ulah heran, Nabi Nuh 950 tahun dakwah, nu iman ngan 80 dibohongkeun ku kaum-kaumna. Nabi Musa dakwah berhadapan dengan siapa? Dengan raja-raja kafir, dengan Fir'aun, dengan Korun, dengan Haman. Nabi Isa berhadapan dengan Raja Herodes, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Nabi Ibrahim berhadapan jeung Raja Namrud. Maka maneh ulah sedih Muhammad, ulah nalangsa Muhammad, pastaqim kama umirta cak Allah. Maka jejeg bener anjeun Muhammad seperti nu diparentah ku kami ka anjeun, lakukan amal soleh, da'a ilaih, ajak jelema ke Allah, da'a ilaih, ngadoa ke Allah, minta supaya jelema boga la ilaha. Hanya dakwah tugasna, iman jeung teu iman mah urusan Gusti. Lamun Allah teu mere hidayah, sanajan anak nabi anak rasul teu iman, modelkan anak Nabi Nuh, tapi urang menang hidayah iman, alhamdulillah. Padahal ieu urang saha coba hayo, anak nabi lain, anak rasul, anak wali, anak kiai, anak jelema. Saha eta nu ngomong lain dak, pariksa bisi aya buntutan. Allah tenempo urang anak saha turunan saha dibere la ilaha illallah. Mata Kangjeng Rasul dakwah dibohongkeun, geus ka dieu nage aya wali, aya kiai, aya ulama, aya santri, aya ustad ngajar ngaji. Ulah heran lamun loba nu ngamusuh, nu ngamuk. Kadang-kadang kiai magahan ngaji ngurus santri nu jadi musuh milpoha. Milpoha. Bo ieu mik urut kori tadi pan. Milpoha. Make po. Cak mitohan lalaki kieu ka anakna nu awewe. Neng, aya naon bapak? Sugan aing dia boga salaki santri neuk beunghar. Horeng dia koeng ka tempo jajan ge muntas nyolateun. Kulit kelir koneng cangkang. Ih ting bating nyarahuan bae nya. Lamun cenah teu aya anak dianggeussan lah, loba keneh lalaki nu baleungar. Ngaracak cai mata si Neng, ya Allah bari ingsrek-ingsrekan ngadu ka ibuna. Bu, aya naon? Bapak ngomongna gitu amat, ngomongnan gitu bapak dia. Cenah suganta buka minantu santri neuk beunghar. Laju cenah Neng jajan ge muntas nyolateun aya nu paeh. Eta kitu-kitu teuin bapak. Kumaha cak ibuna? Heeh, akur hate aing ge jeung bapak dia. Milpo. Kumaha kuduna sikap eta jelema, eta kiai, eta ajengan teh pastaqim cak Allah. Ulah goyah. Hayu terus magahan ngaji, hayu terus ngamagahan santri, ulah sampai ku gara-gara mitoha kitu lalu orang pundung. Ieu mitoha teh hanya sebatas ujian ti Allah, deuk naikkeun kelas eta kiai, alhamdulillah. Lantaran kiaina teu pundungan ngaji terus, ngadoa terus, tungtungna ku Allah tamitohana dibere sadar. Tungtung nami Tuhana minta hampura, jak mitohana kepada minantuku tersayang yang make ngomong nabi Tuhan. Abah dari kemarin gak enak badan, sakit kepala, minum paramek.
Abah kaduhung boga sikap jiga nu kamari hampura kasep minantu abah sugantah abah teu salah horeng salah ngomong gitu teh kasep hampura abah aduh abah teu aya salah abah ka abdi teu aya jalan jeung salah ka abdi nu jelas abdi loba salah ka abah can bisa nyenangkeun kolot hampura abah atuh komo abah curik mitohana nubruk ka minantuna mitohana sadar lantaran ieu minantuna kiaina istiqomah eta apakah berakhir sampai di situ? Oh tidak, mitoha bager ayeuna mamang jeung uak koalisi cak mamangna teh eta budak ngajar ngaji ngeunah amatnya paneta taneuh bapak urang nu pake majelis ayeuna atuh ulah repeh bae coba kumaha tah didatangan eta ke Assalamualaikum Waalaikumsalam mamang naon mang da mah perlu sakademi ngobrol ya kieu ya ieu mah hampura ya ngaji mah dek terus dek teu lain urusan mamang ya urusan maneh terus mangga terus terserah nu penting mulai saat ieu majelis kosongkeun waduh aya kumaha kitu mang ieu majelis taneuhna nu abah aing oh mohon atuh mang mangga abdi mah jalema anyar ja aing ngaji mah teu kudu di majelis bae abdi menek di emper rompong ha geus hade di dinya sakalian jeung pamoean ngahiji di dia dinya mangga guys. Assalamualaikum Waalaikumsalam bawaan kitab di bawaan rekal ngaji jak pamajikanna kapan ka dieu ulah ribut mamang tadi ngucik-ngucik tanu geus urang mah pasrah bae ngaji jalan salat jalan tungtungna Allah mere cahaya ka mamangna sadar lantaran ieu teh istiqomah lantaran ieu teh manehna teu dilawan lantaran ieu manehna teh muntang ka Allah ayeuna mah mamangna menta hampura alhamdulillah cak mamangna teh aduh alo hampura amang kaburung ku nafsu kajurung ku nafsu setan pabulit bae di hati amang tadi nama amang teh tadina neuk nyalon dina partai bakul kejo neuk naikkeun deui anak mamang budak leutik los culun los keuna jadi wakil bupati teu nyaho los ka tata nagara cileuhan los lehoan los geus neuk ditaik-taikeun be ku amang lah nu penting mah ieu cenah kabeh kekuasaan aya di leungeun emang budak caleuy los ditaikeun bae ku emang tungtungna horeng eta nafsu kasep mamang nyalek di partai bakul kejo nyalek jan puguh menang duit geus pasti beak laju mamang anu nganasehatan deuk nanaonan dia cacalegan sagala angguran boga duit mah munggah haji nu jelas wajibna angguran boga duit mah tuh bantuan masjid jeung mushola leuheung mun menang keur menang lagi dia tanggung jawab di akhirat rakyat lamun anjeun di kabupaten sakabupaten di akhirat bakal nuntut lamun maneh teu adil amang sadar hampuranya amang curik mamangna kumisna congkrop nyocok ka beungeut alon hadirin sadar mamangna lantaran istiqomah tak kiai alhamdulillah apakah sampai di situ moal wakaeun semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin tinggi ujian akan semakin tinggi nanti kelas semakin tinggi nanti gelar ayeuna mah mitoha hade mamang hade tatangga ulah heran aya majlis aya kobong tatangga kadang-kadang teu sependapat ulah dimusuhan sebab manehna teh teu nyaho jeung hakikatna ujian ti Gusti Allah ngomongna kieu cak tatangga dak cadu aing mah kudu ngaji ka kiai eta usil ngadu kotok teu meunang tah eta nu seuri eta jelemana kotok-kotok aing diadu-adukeun ku aing deuk naon tak kiai ngurusan aing nu teu salat aing deuk naon tak kiai ngomong-ngomong nu teu salat bakal ka neraka emang neraka boga tangkurakna
Ya Allah, kiai ngaji tas isa manehna nyeungeut bebeledugan teh, bebeledugan. Hah? Beleton? Beleson. Diseungeut. Atuh reuasnya. Reuas tante. Kula ge reuas sarua bae. Cak kiai teh naon eta mang santri suara beleson Kang. Oh sadaqallah wallah alam bisawab. Yo ngampih-ngampih teu dicabuteun golok henteu. Sebab padahal mah eta tatangga teh bager tapi ku Allah dijadikeun ujian pikeun urang deuk naikkeun kelas. Allahu akbar. Teu subuh tatangga. Akhirna aing deuk hajat tak. Dua barungan. Jepongan jeung dangdut geus. Kiai bismillahirrahmanirrahim. Itu jepongan bismillahirrahmanirrahim. Pancak kiai aya saingannya. Kiai di hate bae. Teu lila belah ditu. Tung 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 kiai ge sukuna kikianan saeutik si kiai. Cak kiai teh suara naon eta mang? Dangdut Kang. Di mana? Eta tukangan majlis. Ya Allah wallahu alam bisawab. Yo ngampih. Mangka kobong ulah aya nu nonton dangdut. Moal Kang dijieun deui lage ka tempoan. Pastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah anjeun jejeg bener anjeun sakumandu diparentah ku kami ka anjeun cak Allah. Terus penting eta hungkul ieu dangdut ge isuk mangaji deui. Aya dangdut teh antep bae ke urang waktu sejen ngaji deui lantaran ieu kiai teh istiqomah minta jeung muntang ka Allah nu maha ngabulak-balik hate. Tatanggana dibalikeun hatena ku Allah jadi bager ka kiai alhamdulillah. Cak tatanggana teh kiai hampura kamarinya abdi hajat teu kira-kira teu naon aya dangdut kiai henteu nuhun ngeunaheun kula ngadengekeun. Ieu mah kula ayeuna geus gurat batu moal dangdut moal jaipongan moal organ tunggal kula mah deuk ngawakafkeun awak jeung ibadah ka Allah deuk ilu jeung kiai ka mana bae ngaji tah tanah digigir majlis tanah kula bila perlu jeung kobong pake dijariahkeun ku kula berkat istiqomah. Alhamdulillah. Beres jeung tatangga apa kata kiai eureunnan diuji ku Allah henteu teu pugu-pugu datang jelema ngaharewas heuy emang kobong deuk dengdek bae. Kuari loba caleg lulumayanan sakobong-kobongeun sakamar-kamar mandieun lumayan. Bahkan aya di provinsi 20 juta acan mah urang ngandel kenang nyolateun mah sabaraha puluh tahun boa. Moal abdi mandek dengdek tak kobong lah saaya-aya bae sakieu. Tinggalin dong. Jangan begitu. Ini kan negara yang punya perhatian kepada ulama nya, tapi abdi nguping ti guru bahwa eta duit di dinas sosial teh duit nang pajeg. Pajeg nage pajeg hotel pan aya, pajeg miras pan aya, kuari mamicet aya. Judi online aya, game online aya, pinjaman online riba aya, asup ka pajeg-pajegna dituturkeun ka dinas sosial. Pirakunya majlis urang dikocoran duit kitu moal abdi mah istiqomah. Masya Allah. Berlalu urusan itu pamajikan kiai kuari nu jadi gogodan. Borong boga handphone ngemeng-ngemeng gambar baju bae kasalaki. Kiai na keur ngaji bismillahirrahmanirrahim. Kak tempo ya ieu keur online di etalase 2 ieu Kak keur online. Engke bae si kakak keur ngaji ih kedeung deui mah diskonna leungit Kak 1 jam doang ieu. Ih Masya Allah. Taya kayu merekna Nibras. Nu ieu Elzata ieu Rabani ieu Jahwara. Nu ieu ngaranna Hikmat ieu Kak 2 juta. 2 juta. Neng sadar coba istighfar pan kakak mah teu boga pangala sabira magahan ngaji jeung budak.
Jeung kudu sadar eta teh gogoda neng prinsip pakaian eta nu penting suci nutup aurat selesai. Teu diitibar mahal jeung murah maneh nu penting nutup aurat. Lain ka sakali-kali hang make baju hikmat. Mun kakak boga duit teu kudu dipenta dipeserkeun ku kakak. Neng kudu sadar cak salakin eta baju nu diemengkeun kabeh nu beureum nu koneng nu hejo nu coklat baju palsu. Baju asli mah warnana putih teu make kancing teu diobras 500.000 tari manyungcung di luhureun sirah. Aya bonusan samak pandan sagala neng dibere kapas sagala neng eta mah kapocong nya pocong. Coba istighfar, astagfirullahaladzim, pamajikan kiai sadar, alhamdulillah. Istiqomah di jalan Allah penuh dengan rintangan, mun bener-bener istiqomahna, tapi akhirnya akan indah pada waktu. Palalin ternyen status ieu urang dia. Mitoha bager tatangga bager mamang jeung uwa bager pamajikan bager lalu kiaina kuari apakah bebas tina ujian henteu dulur diuji di ku Allah lantaran naik kelas terus alhamdulillah. Teu puguh-puguh kiai bengek asma ampek asam lambung asam urat asam kelek sagala. Gula darah ngadadak 500, darah tinggi 200. Allahu Akbar. Allah ingin melihat apakah terus ngajar ngaji, apakah terus ibadah, apakah terus dia berjuang di jalan Allah. Idza ahabballahu al-'abda ibtala. Kalau Allah sudah terlanjur amat dalam mencintai hambanya, ibtala. Moal eureun-eureun diuji ku Gusti Allah. Bari ngaji kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kemana ya? Sak santrina milarian naon Kang? Huntu aing coplok. Huntu palsu mental. Pakai batu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Falabdu faslin min kubaili alamil jinsi wal jumlatul waqi'atu ba'daha fahiya halun wa mawdi'al hali taji'u jumlah kaja'a zaidun wa huwa nawin rihlah. Bengek datang. Arkanul Islami khamsatun utawi pirang-pirang rukun Islam iku khamsatun ono 5. Kiai ngalehek muridna nempokeun be mudah-mudahan bre cak muridna aja. Masya Allah. Padahal eta kiai teh dirampok ka majlis ka masjid. Tilok momotoran keluar tepugu-pugu, tilok begadang di luar imah tepugu-pugu, tapi asup angin baik. Allah cintaun. Cak urang mata nu pantas asup angin manu di pos ronda jam 2 gapleh. Make kaos oblong. Huhahaha seuring ngabarakatak lak-lakan lagi ka tempo. Tapi teu asup angin. Sholat isya henteu, subuh lewat, zohor di sawah, asar can balik, maghrib manena karak datang, 5 waktu blas teu sholat, tapi awakna sehat bae, awas istidraj sungkunan ti Gusti Allah. Maka lamun nabi jeung rasul, para aulia dan ulama, para kiai diuji ku Allah ngajarkeun agama, orang lain kiai bo euy Pak, urang teh termasuk si Haji Fudoli,
urang teh ustad lain, kiai lain, abuya komo, ilmu teu boga, santri teu aya, ibadah teu puguh, tapi urang ku Allah dibere la ilaha illallah. Ieu ge sarua ku Allah diuji hadirin dina nyekel iman jeung Islam di akhir zaman ayeuna. Ya Allah, ujiana setan gepeng handphone, setan gepeng. Akhir-akhir ieu urang kunan kos nu teu waras. Euy, bobo, aya jelema waras, aya jelema edan, aya nu edan, aya nu waras. Ayeuna kira-kira pariksa awak urang nilai baik ku sorangan kula mah ngabahanan doang, nu nganilai pribadi masing-masing. Coba kira-kira ieu urang waras ta edan, coba hayo. Ibu-ibu bae heula asup ka kamar dangdan make up, halis di kerengan make up, pipi di bola-bolaan make up, bibir di beureman make, rajin make upan. Pan kuduna nu waras mah dan seorang istri itu adalah untuk kebahagiaan suami, betul? Dandannya seorang istri itu untuk dipersembahkan kepada suami tercinta eta awewen waras manuk itu. Coba ayeuna ibu-ibu pikir ku ibu-ibu nilai nyalira ku ibu-ibu abdi mah teu bisa nganilai kira-kira ieu ibu waras apa edan, coba nilai sorangan. Ge heula asup ka kamar sorangan baik, kemudian manehna ngadangdanan banget sorangan baik, ngukir halis sorangan baik, halisna dicukur nu asli krrrr make silet, tinggal sabelah doang momonon. Langsung dipakaian pensil, sifat pensil 2B, seret ditempo mancritain doang buntut cak-cak. Apus nyian deui dihareupna gede ka tukang neleutik doang pasung. Apus nyian deui di tukangna mecrit kieu doang arit. Apus halis sabelah 5 menit berarti 2 10 menit. Beres halis turun kana kalukup mata ngaranna shadow. Laju bulu matana diganti make bulu mata palsu, laju matana ge dikieukeun ja make soplen, warna soplena hejo kosmeong, pipina diemak-emak, bibirna di merah-merah. Yang sadar, yang waras, perempuan yang normal itu semua itu dipersembahkan untuk suami. Tapi coba ayeuna bu ya bu, coba ayeuna ya beres dangdan nenden handphone naluhur meja, mulai kamera depan, mulai video, masya Allah lo nggak klenggok sorangan, bibirna di kieu-kieu, aya nusok itu kan, ayahnya, coba beda legen gedeng edan tante coba aja lama, laju geus kitu pan kieu teh aya selebel, laju kieu tah. Laju kieu cari bel, ya Allah, laju manehna teh cilelan ramona ditonjokeun ka pipi, laju letah nangelel dangdan sorangan, seri sorangan dina handphone, seri sorangan dina video, aya geni seri sorangan mah jalema jalema. Berarti ieu kula jauh-jauh di Tangerang diondang ka dieu horeng caramah di hareupeun jelema nu caramah nage teu nanaon lah, emang urang maedan kabehan. Hadirin hadirat muslimin muslimat nu araredan rahimakumullah. Ya Allah, urang edan teh
lamun teu edan atuh tunjukkeun. Kan ari jelema waras maka masjid geus Allah tujuanana. Ulah aya jaringan-jaringan selain Allah di jero masjid, tapi kunan kuari urang doang nu edan, tasbih tinggalin, siwak tinggalin, handphone mah dibawa bae. Kamana kak? Ke masjid. Pan mau handphone, mun tinggalin bahaya. Bisi kabuka ku ibuna budak, sebab eta di kontakna aya ngaran Yanto horeng Yanti. Masya Allah. Kuduna di jero masjid manggeus ulah aya naon, tapi kuari hadirin kunan urang kos nu kurang sehat, aya nu dagang kalapa di jero masjid, aya nu dagang kadu di jero masjid, aya nu dagang cau di jero masjid. Haji Fudali ulah sok fitnah, teu aya cenah di dieu mah nu jualan kalapa di jero masjid. Moal aya kalapana ngalumbuk moal, moal aya kadu na ngalumbuk moal, moal aya cau na ngalumbuk moal. Tapi transaksi jualan kalapa, jualan kadu ayeuna wani di jero masjid hadirin. Betul? Aya nu dagang kalapa aya. Tukang cau aya. Tukang kayu aya. Eta tukang kayu. Transaksina di jero masjid. Hampura ka tukang kayu. Kayu naon gitu nu dijual? Mahoni, kayu duren, kayu tangkil, pokoknya naon be, jabon, tangkal kalapa, kemudian buah kalapa. Eta tukang kalapa neuk salat, aya nu ngebel budak Tangerang butuh kalapa, ngaranna Alek. Lantaran bisi sariru jeung Alek budak Gajrug, maka dicirian dirinya Alek kalapa Tangerang. Dek sholat ngawe si Alek teh, bos coba kirim kalapa bos ya dia 200 dulu be bos atau 300 dibalas gimana? Aing dek sholat heula, sholat heula kudu nama kan handphone simpen tah ieu mah dibawa ke masjid lajun teu dihirupkeun nadana mah di silent ngan diteunden di hareupeun manehna. Begitu manehna ke ruku kieu si itu ngebel Alek kalapa, Alek kalapa, Alek kalapa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal eleh ku Alek di jero masjid. Edan tante ngomong edana ulah nempok kabunget kula atuh. Hudang tina ruku i'tidal pareum tah handphone pas palebas sujud Alek ngebel deui ya can diangkat katempo deui ku manehna Alek kalapa, Alek kalapa, Alek kalapa. Allahu Akbar. Allah maleungit eleh ku tangkorak si Alek. Beres salat dipastikeun moal wiridan di moal langsung nyokot handphone diuk di teras masjid. Eta ge kan sarua masjid kene nelpon manehna, halo assalamualaikum Lek tadi nelponnya, oh bos hese amat teleponna aing keur salat nyaho aing ge dia nelpon. Allah leungit eleh ku si Alek. Laju kumaha Alek jadi bos 300 dulu geus hargana sakitu bae Lek teu bisa dikurangan. Weh kurangan sih bos teu bisa geus pokona TF bae TF. Oke di jero masjid dagang kalapa. Malah aya nu leuwih parah, aya marbot duda boga kabogoh janda. Idi eta marbot video call di handapun bedug. Poe Jumat dek ngepel eta si marbot nelpon kabogohna, halo ayang beb, halo ini di mana ini? Nggak kelihatan nih. Kamu di mana? Ada aja lah. Kamu di mana? Nggak mau ngasih tahu. Ih yang bener dong, kamu di mana? Aku lagi ngising. Aku lagi ngising. Ah suka bercanda bener nih. Tuh tainya tuh. Kira-kira tai di video. Cak kabohna udahlah. Aku enak
Laju ditanya aku kabogona, lagi di mana? Aku lagi tugas ini hari Jumat, bentar lagi mau sholat Jumat di sini, sebentar lagi. Aku mau ngepel. Ini embernya tuh, ini sapunya tuh, ini yang di botol superpel. Kok itu superpelnya tinggal setengah lagi diuyup gua aing. Ya udahlah yang ya, aku mau ngepel ya. Di jero waras tak edan teu sadar urang araredan hadirin. Mun ditanya ma huwal insan, siapa manusia? Manusia tepan urang je. Siapa manusia itu? Jawabanana qabilul ilmi. Manusia itu adalah makhluk Allah yang mau menerima ilmu, mampu menerima ilmu, bisa menerima informasi, baik yang real maupun yang abstrak. Informasi anu akurat, aktual, katempo, ataupun mugoyabat, barang-barang anu gaib. Nang di Quran aya informasi manusia mah, nang di hadits menang informasi manusia mah, nang di ulama menang informasi. Otak nduku Allah dititipkan di urang, dijadikan sarana untuk menerima informasi. Tetapi akhir-akhir ini hadirin, ieu otak urang teh didangkalkeun ku hal anu monoton. Mana anu monoton? Handphone pan monoton. Dek ngees handphone, udah ngees handphone, isuk-isuk handphone, sore-sore dek muludan ya tadi ibu-ibu Masya Allah nyarian status dina handphone statusna muludan dulu guys, malah banget kula geus aya di status WA hadirin makamu tuh handphone ayeuna orang diugek begeu lanji cak bahasa kolot mah muka handphone YouTube tas YouTube WA di grupan bagus macam-macam lah komen ayeuna tulisan mah lanjut gambarna ngagayot teh dua sial pandetan ku situ teh nempo handphone nempo foto eta lamun fotona bareng urang pasti nempoan beungeut urang mana beungeut aing langsung digedekeun lamun cenah keren kurang dipotong lalu diedit nu hideung diputihkeun nu dokok dihadekeun lamun geus keren pake status WA deudeun handphone menang 5 menit cokot deui ieu otak urang teh jadi monoton deuk hees handphone deui hudang hees handphone deui matak persentase mikiran akhirat kuari eleh ku mikiran boga paket persentase akhirat eleh ku mikiran naon anu terbaru merek handphone sabaraha si hargana ta handphone sehingga boga tabungan teh teu peduli aya majlis dibangun aing mah hayang ge ganti handphone betul kitu jeung kitu bae sapoe-sapoe handphone tenden menang 5 menit cokot deui handphone tenden anak seurik bere WA anak seurik bere video anak seurik bere YouTube anak ge diajak monoton otakna diajak dangkal padahal otak orang mampu menerima ilmu sejatinya hadirin guys santri-santri di pesantren ku kiai di jejelan ilmu secara tertib asup ke pesantren teu langsung ngaji alfiah ambil heula beres ambil jurumiyah beres jurumiyah matan bina beres matan bina ngelal ngesal kayak kadituna apa yang diajarkan oleh ulama bisa derima ku santri sabab boga otak matak santri mah pinter sanajan lain profesor pinter sanajan lain sarjana pinter sanajan lain insinyur ku sabab di otakna pinuh informasi tentang akhirat tentang surga tentang neraka maka waspada hidupna teu daek ninggalkeun ibadah selalu istiqomah ibadah lantaran boga informasi kenikmatan yang abadi di surga Allah subhanahu. Tapi insya Allah di dieu mah bapak-bapana balager amin atuh ibu-ibu nage saroleha nu matak Haji Pudoli nyebut saroleha be ieu tiung diparake kabeh di lembur batur mah make tiung kieu paling ngahadiran mulu dan hungkul
Henteu lembur batur bah. Heuh ge lembur batur ieu saruanya gitu. Ibu hayang jadi solehah teu Bu? Hei nu budas awe hang solehah teu? Aya syarat tah hayang apal teu? Hayang terang teu? Hiji awewe solehah eta nu taat ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun hayang solehah kudu taat ka Allah jeung ka Rasul. Dua, awewe nu solehah teh awewe nu taat ka salakina satungtung parentah salakina teu maksiat ka Gusti Allah. Tilu, ieu nu berat. Bejakeun taulah. Bejakeun taulah. Moal marah kana kula moal. Awewe bisa dikatakan solehah lamun geus ngizinan nyandung ka salakina. Ngizinan moal. Ngizinan moal. Ngizinan moal. Ngidinan meureun, ngidinan moal ngidinan, digocek ke moal bae jawabannya, ente dek kapoleset teh gitu, coba ngidinan moal, moal ngidinan, ngidinan meureun, keukeuh si eta mah moal. Kumaha mun cak salaki kieu? Ya, neng tah, duit 5 juta tiap minggu, sabulan berarti 20 juta, iya duit jeung maneh 20 juta, tapi kakak idinan nyandung, idinan moal, idinan moal. Laju duit nanti cokot moal. Dasar jurig duitnya. Akur bae nya awe mah di mana-mana ge. Sugan tak ka dieu mah ka gunung teu kitu horeng leuwih rosa. Cak ibu-ibu teuing aing mah dipolokan jurig duit ye. Ya pada prinsipna mah awe mah ka salaki butuh-butuh henteu kadang-kadang mah. Salaki deuk balik deuk dedek nu penting mere doet. Minantu aing salat henteu sabodo amat nu penting loba. Masya Allah pas sehat di urusan duit mah. Tapi lalaki mah sanajan teu diizinan ge aya endek mah bisa bae. Nyapanya bisa bae. Balaga zarah tiap malam Jumat zarah horeng gilir. Neng kakak negara, kamana kak? Geus ieu mah neng madoakeun be. Atuh ngadoakeun be pamajikan maka gerah hasil jarahna. Amin. Jak salakena oreng mah gilir. Pulang zarah teh pan manehna ka pasar meser kembang 7 rupa. Meser aqua kieu ye di wadahna plastik. Jam 8 isuk. Waalaikum. Waalaikumsalam. Tos euy Kak. Tos alhamdulillah ya Allah. Eta naon Kak? Cai tah siram-siramkeun ka popojok rompoknya. Atuh pamajikan mah percaya bae nya. Cur ya Allah sing berkah. Salaki zarah sing geura aya hasilan. Salakina keong bae ditukangeun. Jumat hareup zarah deui, Jumat hareup zarah deui, Jumat hareup zarah. Cak pamajikanna, Kak neng ngiring si jarah, heuh teu bisa cak salakina. Ieu mah penjarahan lalaki. Lain eta cenah penasaran zarahna di mana sih? Naik laju aya gunung 2 tah. Gunung 2 tah. Gunung. Laju kakak jarahna di gunung, ente di gunung mah ulin doang sakedeung mah. Terus tak turun di handap tak karak aya sawah. Sawahna mah leutik maneng. Itu mah penjarahan uniknya, unik aneh, itu mah aneh. Aneh, itu mah jarahna di nya sawah. Laju neng lantaran gorigeur halodo eta jukutna ge hideung sawahna teh. Eta mah nya biasa kak aya pelak pare sagala teu aya ngan aya pelak kacang doang cak salakina teh. Eta jadi bae kacangnya, jadi bae nya. Halodo ge aya kacangan bae eta meneng. Nya resep amat nya kanya. Resep. Insyaallah. Menang sekian puluh Jumat zarah. Jak salakina neng ieu ku guru zarah teh geus aya hasilan tah mencit embe. Eta ditah mencit embe ku guru. Embena 2,5 juta neng. Ieu kakak kakarak boga duit 1 juta. Anting neng bae dijual.
anting dijual, cincin dijual, suganta bener eta perintah guru, horeng mah ekah tinu ngora. Eta lalaki anu kitu Bu, khianatan teh Bu. Khianatan teh Bu. Jahatan teh. Jahatan teh. Bu lak-lakan ke tembok kabeh tadi. Kadang-kadang memang lalaki sok jahatnya Bu nya. Nyandung. Nukolot gesok sering teboga beas. Ngomong nyandung, duit balanja ge kurang, hayang nyandung. Salat ge belang betong ngomongna nyandung sunah Nabi. Aya lalaki nu kitu, Bu. Lalaki coba mikir. Betul, Bu? Lalaki coba mikir coba kumaha carana orang bisa nyandung. Waduh. Eta ibu-ibu sapoe-sapoe perhatikan ke urang nunduk hianat ke pamajikan, perhatikan. Dimulai isuk datang ke sore, datang ke peting, datang ke isuk deui. Sakabeh pagawean imah dilakonan ku pamajikan. Urang dahar tinggal nu masakna pama. Urang nyayur sayur tinggal uyup, mantep ya sayur. Nu nyayur na pama. Make baju geus bersih horeng nu nyeuseuhna pamajikan. Anak urang nu laletik lalucu geus gareulis dibedakan, sareungit nang saha pamajikan. Sare ka kamar spray geus rapi, nu ngaberesan spray pamajikan. Make simbut ngeunaheun, eta simbut nu nyeuseuh pamajikan. Istri kita itu begitu berat melakukan pekerjaan rumah, tanggung jawab kita sebetulnya, tapi dikerjakan oleh mereka. Maka hei laki-laki, istri kita sayangilah, istri kita kasihilah, istri kita cintailah. Istri kita adalah perempuan dan kita terlahir dari seorang ibu, dan ibu kita itu adalah perempuan. Oleh karenanya, hei laki-laki, jangan sekali-kali menyakiti perasaan perempuan. Hidup perempuan, hidup perempuan, hidup ibu-ibu, hidup nyandung. Jaknya na embong hidup tama, kajentein paeh ge. Ya Allah, Bu, hei, ya Allah ya Rabbi, cak ibu embong aing dicandung dak tedek, aing nu ngurusan anak, aing nu mandian anak, nu masak segala naon, maneh nama tinggal nginum. Ibu kan capek, tapi ku salaki hate ibu dihianati, laju di hate salaki aya selain ibu nyeri teh Bu? Nyeri di candung? Kos nunggeus bae. Eta lalaki aing dak nu ngurusan imah, aing nu ngurusan anak, aing nu masak. Eta kunaon di hate manehna aya selain aing? Cek ibu teh hianat ta lalaki, nyebut hianat ka salaki sabab di hate salaki aya selain aing. Tapi kunaon? Allah nu nyipta langit, Allah nu nyipta bumi, Allah nu nyipta awak urang, Allah nu mere ruh ka awak urang, Allah nu mere dahar ka urang, Allah nu mere nginum ka urang, Allah nu mere rezeki ka urang. Tapi datang ka ayeuna ku urang masih dikhianati keneh bae. Buktina di hate urang aya keneh selain Allah. Digerakkan ku Allah tak salat, jojong bae dagang. Digerakkan ku Allah tak salat, jojong bae kaleuweung. Digerakkan ku Allah tak salat, jojong bae usaha bisnis. Hayo
geus teu ngalingseuh kana ibadah, teu mikiran salat, cak ibu tadak aing lamun diduakeun ku salaki nyeri, cak bapa eta pamajikan lamun di hatena aya selain aing nyeri, aing nu usaha, aing nu meulikeun baju, tapi di hatena aya selain aing marah urang ka pamajikan, marah pamajikan ka salaki, tapi kunaon urang can pernah nyarekan awak urang sebab urang ngaduakeun Allah jeung pagawean jeung sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ngagerokeun kanu di sawah, kanu di kantor, nu di pasar. Hayu geura ngahareup ka aing geura ibadah, pan bisa ka sawah ka pasar ge nang Allah. Tapi urang henteu, aya nu henteu aya, khianat ka Allah. Apakah Allah rugi urang teu salat? Awas. Allah urang salat moal untung, urang teu salat moal rugi. Urang sadunia kabeh ibadah ka Allah, moal tambah kerajaan kehebatan Allah ku sabab urang hamba-hambana aribadah. Urang sabumi eueuh nu nyembah Allah hiji-hiji acan, moal bangkrut kerajaan Allah ku sabab ku gara-gara urang teu aribadah. Nu bakal ngarasakeun eta ibadah jeung teu urang keneh. Matakan ge ulah khianat, urang ge embung dikhianati, atuh kunaon urang khianat ka Allah. Cak Allah make tiung atuh sia. Hianat, make jilbabna muludan doang. Geus kuarima atuh rengse muludan aya peningkatan ka mana-mana make jilbab insya. Ngaji make jilbab, ka pasar make, ondangan make duit ondangan mah ibu-ibunya. Ulah hianat ka Gusti Allah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, lalaunan bae pas salat nu waktu nu 5 waktu ulah sampai ditinggal. Jang haji abah manirisan bae, paranas tiris kadang-kadang. Oh bah eta penyakit sedang ngaranna bah. Ih aya bae. Mun kuari mah disebutna penyakit dispenser. Panas aya tiris. Lain abah ieu cak dokter kamari digajruk dokter ye, abah berobat ke dokter, abah ditanya segala ku dokter. Pertama ditanya, bapak punya gula? Atuh dijawab ku abah, kopi ge aya da imah aing mah cenah. Laju cak dokter kieu, abah mah teu meunang kena cai, mun kena cai ieu abah penyakit tambah rosa. Meureun teu kudu salat, salat bah. Wuduna kumaha? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh teu mayar ieu maca-maca Allah atuh dulur kabehannya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Teu eleh ku korina tadi perasaan. Eta kori salembur jeung ku lebu. Beda kecamatan. Tah Kiai Fauzi eta doakeun keur nyeun pesantren. Amin. Insyaallah suarana. Eta lamun ngaji kieu. Mik dijauhkeun. Tah kukula di bejaan lamun ngajauhkeun mik ka pinggir bae ulah ka dieu ke mikna aya 2 gitu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bah, salat terus bah. Teu meunang kena cai tayamum bah, tayamum. Oh, tayamum. Make naon? Make lebu. Make lebu. Oh. Lebuna nu suci bahnya. Lebuna tutuan heula kena alus, masya Allah. Kita nanyiru jadi belah opat kurang nanyiru atau nampan ke nu 2 tah kejeng banget laju ke keprakeun deui tah urut banget ulah sampai ka bawah ke jadi lebu mustakmal pindah deui 2 deui jeung leungeun. Oh kitunya sugan abah make kekemun teu kudu bah. Tayamum make kekemu mah paeh mabok tayamum ke abah. Ya Allah.
tayamum dong Bu. Hei, sholat ngaji, lamun tuh ngaji kan barabe ya, tuh ngaji teh repot. Ayo ngaraji, komo awewe, Anda makhluk yang tercipta dengan tabiat wanita. Setiap bulan ada tamu bulanan, ngarana haid. Budak sekolah nyebutna men, namun jawara mah beda, nyebutna teh ih serem, si bewok muntah darahnya. Serem ya. Eta jawara ngalamun bae kieu, ngalamun. Kunaon ka ngalamun bae pu yang aing dak si bewok muntah darah. Lah juga gitu kunaon atuh si botak merana cak maneh gitu. Head paling saeutik sapoe sapeuting, galibna saminggu, paling lila 15 poe 15 peuting. Lamun leuwih ti 15 poe 15 peuting ngaranna darah istihadah, istiqomah deh. Karak manggih ya darah istiqomah di. Heran, manehna nu emen, manehna nu teu nyaho. Kitab naon eta darah istiqomah gitu. Istihadah teh darah penyakit. Munu keluar istihadah pas Ramadan ya puasa, aya adzan ya salat. Salat kumaha pandarahna ngocor keneh? Pakailah cambo dipit. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Mun bocor keneh make aquaproof heuting mah. Nah, lamun awewe istihadah ieu ulah waka wudu mun can asup waktu. Kenapa? Karena ibu-ibu, Bu, woi, ini adalah bersuci dalam keadaan darurat. Kos jelema tayamum, ulah waka tayamum mun can asup waktu. Karena ieu teh susuci anu darurat jeung tayamum eta teu bisa ngaleungitkeun hadat, hanya ngamunangkeun salat. Maka niatna ge nawaitu tayammuma listibahati salat. Awas Bu, geus asup waktu karak tayamum. Begitupun awe nu istihadah anu kaasupkeun kategori daimil hadat ulah waka wudu mun can asup waktu. Hayya 'alas shalah, asarnya nengnya mohon Bu, ibu ndak bebersih yo, ngumbahan si bewok lah gitu, beres bebersih pakai pembalut langsung wudu salat. Ulah waka wudu mun can asup waktu. Kos nu bekser kiih wa imma bekser hitut. Aya nu bekser kiih aya. Jadi mana nama cerat-cerat bae teh ya. Aya kan? Aya loba mah teu cainangan cerat-cerat teh saeutik. Diuk ceret. Udang ceret. Lempang ceret. Lumpat ceret. Nah ai cai eta mah cai herang mah sasadana ceret, lamun nu kental cerot lain deui eta mah. Jadi beda cai beda suara hadirin rahimakumullah. Tah eta daimil hadat, jelema anu daimil hadat ulah waka wudu mun can asup waktu. Tanu baik ser kieu tah. Atau bekser hetut diuk hudang pok lempang prok sampai sempak nage sarwek burina panas meureun hitut bae pan. Iya ulah waka wudu mun can asup waktu. Ya Allah,
wuduna ngarti caina nyaho make cai anu mutlak ulah mustakmal komo mutanajis. Pembatalan wuduna faham sing hade lamun urang ngaji ibu-ibu batal wudu aya opat dina sapina hartina mun hiji diantara nu opat aya batal wudu urang lain kudu kumpul kabeh opat. Engke lamun kumpul kabeh opat aya nu salat hitut ge terus bae. Kai tadi kakak salat hitut nyaho dia gitu atuh bau kak. Lain sapangannya ulama ka lamun hitut batal wudu lamun batal wudu batal salat atuh aing ge nyaho mun hitut batal wudu tapi aing pernah ngaji baheula batal wudu aya opat aing karak hitut hiji tilu keneh meureunnya. Aya nu kaluar salah sahiji di antara palawangan dua tina jalan dua tina kubul atawa dubur baik anu biasa kos kiih baik nu biasa atawa sesa dahar dipikeun batal atawa nu carang kaluarna carang terjadi getih kiihna batal wudu bae nanah kiihna batal wudu bae atau ngisingna siki kopi batal bae. Di kebon iseng metikan buah kopi terei bae. Weh ngising mana boga wudu laju ngising keluar siki kopi. Batal bae. Laju eta siki kopina atuh barang teas ieu disebutna mutanajis kakenaan najis atuh kumbah bae atuh teu naon diseduh eta sikina. Sok aya cenah kopi luwak. Eta cenah kopi hasil tina ngising careuh. Diterei ku careuh diisingkeun deui iklan doang teh mah laku. Atuh moal teh careuh se Indonesia neureuyan ci kopi bae moal. Masya Allah atawa bapak-bapak kiih yang kiih amat aing dak barang keluar Coca-Cola. Ibu-ibu kiih barang keluar seprit batal wudu na batal atawa paantal kulit antara lalaki jeung awewe anu gede saduana pada lain mahram ya ari mahram teu batal mahram eta sakur anu haram dinikah eta ngaranna mahram. Pamajikan urang bapak-bapak kan urang nikah tab jeung awewe berarti lain mahram tah geus sok aya bahasa ini mahram saya atau aya mahram mah haram ditikah sing ada ya matak aya jelema di TV ngomong memegang istri setelah wudu tidak apa-apa karena itu mahram kita atau lamun mahram urang mah haram ditikah mahram teh sakur nu haram ditikah eta ngaranna mahram teu batal wudu. Mahram teh aya 3 hiji bin nasab sabab turunan abah jeung ibu jeung anak-anakna ka anak-anakna mahram teu batal wudu haram nikah anak-anak ka ibu jeung ka abahna eta mahram teu batal wudu haram nikah. Aya mahram birodo karena sebab nyusu jelema ngalahir kemudian kanker payudara teu bisa nyusuan anakna disusukeun ka hiji awewe misal ngaranna Zenab disusu tak ku eta lalaki nu dilahirkeun ku ibuna nu payudarana kanker teh maka eta lalaki nu nyusu ka Nyi Zainab ngaranna ibu susu mahram karena nyusu teu batal wudu haram ditikah. Zainab boga anak Fatimah itu adalah anaknya Zainab maka eta nu ilu nyusu kadinya mahram karena nyusu dulur sasusu haram ditikah teu batal wudu jeung manehna. Anak saha eta? Anak Zainab. Aya mahram bil musaharah saha mitoha eta mitoha jeung minantu teu batal wudu minantu ka mitoha teu batal wudu ieu nu tilu ngaranna mahram alat takbid selamanya aya deui mahram guer takbid mahram tapi tetap batal wudu karena guer takbid nu matak dimahramkeun ka urang disebut mahram lantaran eta teh adi ipar urang nu awewe pan disebut mahram sabab teu meunang nikahnya ka adina nya ka tetehna teu meunang urang ngahijikeun adina jeung tetehna ditikah sekaligus teu meunang tapi lamun geusan jeung tetehna nikah ka adina meunang berarti ka adi ipar mah batal wudu tah nikah jeung hiji awewe ninggal kemudian urang nikah jeung tetehna ngaranna naek nikah jeung hiji awewe teh ninggal nikah jeung adina ngaranna turun
nikah jeung awewe cerai hidup-hidup, nikah deui jeung adina ranjang rusak ngaranna kos gitu. Coba-coba tah aya moal pelajaran gitu di SMP, aya moal SMA, aya moal di universitas, aya moal hanya di majlis taklim. Matak pamuda hayu ngararaji cek bisa jadi geng motor. Kuarikan loba bu jalma marawa carulit di tengah jalan sahabat nu aya di sabat. Coba lamun pamudana marondok, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak sahadak eta, oh urang Cimarkum, harum nama Cimar. Lain kolot na benu bunga, RT na ngomong warga urang eta dia, warga aing eta, nya, warga Adnan. Cak jaro teh cak jaro, wah warga itu warga. Cak kecamatan, masih wilayah kecamatan saya itu. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibuna teu karasa celak cai mata, urut hamil, urut ngalahir nyeri leungit ku ngadenge anak maca bismillah. Kan bapak-bapak mah teu nyahoun ngalahir teh nyeri, nyabunya nyeri teu bo, tapi reunuh bae nya. Atuh kumaha teu nyeri, masya Allah. Ai keur ka jerona mah paling 3 on. Ai keluar 3 kilo atuh meujuh sama. Laju pas keluar mah aya ceuli pan ngait sagala lah. Laju jeung sirah gegedean sirah daripada jalan apa. Laju aya irung sagala, aya gado nyangkol, aya leungeun, waduh aya suku. Aya kaluhurna mah pan ka jerona asupna mulus. Eueuh ceuli, eueuh irung, eueuh leungeun, eueuh aya hulu ge lancipannya. Bunga. Bunga. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulia tapa muda, lemburna harum, awakna seungit, pasti awewe ngudag-ngudag bae. Asal kapanggih manehna, manehna keur ngaji anu kieu sagala parawan. Neng Nurani moal bisa dibohongan, pasti resep kadnu soleh. Ayeuna aya lalaki pamuda bertato, parawan daekeun teh moal. Laju ceulina diantingan teh, ih kawat musolah dianting. Laju buukna dibeureumon make saos baso. Lempang sempoyongan gara-gara sebotol minuman. Allahu Akbar, jadi sampah di masyarakat. Jadilah bunga yang harum. Jadilah kembang nu indah dilihat, jadi buah bibir dalam kebaikan. Ieu muludan sakipoharana ieu, coba pamuda ke tahun payun nu macarawi pamuda, nu nyekel marhaba pamuda leuwih mantep di Cimarkum insya alhamdulillah. Ulah jiga pangalaman Haji Fudoli hadirin, muludan ka luhur gunung di dieu mah can sakumaha jalan encan, ini masih dinikmati gitu kawan. Dan kalau saya jujur mengatakan dimulai asup jalan jore datang ke dia tidak ada masalah, ngan beteng nyeri sabelah. Masya Allah, eta diundang muludan ke gunung, mobil parkir, laju ulang geus nempoan jam 4 jam sakieu urang di dieu keneh.
harita di ditu harita. Ya sekalian baik gitu hadir rahimakumullah. Turun di mobil, aya nu ngajemput naik motor. Cak manehna hayu. Atuh hayu. Menang setengah jam nanya, di mana? Payun, caket deh payun. Menang sajam nanya deh, di mana ya? Caket di payun ke haji. Menang setengah jam, caket. Sobar. Atau enggak sobar, cangkeng nyengsel dia mah. Dia mau budak di tengah rasaan, aing mau budak kota meureun. Wede, masya Allah. Ari geus tereh 2 jam teh karakat ningali umbul-umbul dah. Oh itu. Oh ningali dulur-dulur di gunung eta cape leungit. Seueuran muludan bunga ngan aya hanjakal. Eta acara sakitu gedena nu MC tawasul narik berjanji marhaba sampai ka ngadoa wabeh aki-aki. Meureun mun tawasul jeung doa mah pas lah. Ima MC angel boarasu teh miku ciduhna pasuh. Aju macarawi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ngalaih. Temen geus ngalaih gitu kan sange kan temen ngalaih. Beres nu narik marhaba nyalan deh beuna tiang tenda teh. Wa tajalai qalbi wa tajalai qalbi musbiran duna qana'i jak mana teh. Beres ngadoa aki-aki keneh geus ngahegak-hegak teh. Masya be awalin akhirin Muhammad hajat naon si Muhammadnya Muhammad hajat aksol goyot tak ulah sampai gitu tah. Kula karak eta hadirin satungtung pengajian ka mana bae kulit beuteung teu as nahan seuri hadirin. Deuk seuri bisi kasinggung, teu seuri kula ditahan. Nyeri beuteung. Atuh acara sakitu poharana coba mun pamuda muka berjanji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ulah sieun mun tala rawi
talar berjanji, talar simtuduror, ieu pamuda nu dijamin bakal jadi pamuda sukses dan berkah. Gerak pemuda ulah disia-siakan kesempatan, hidup hanya satu kali. Ya Allah, Rasulullah diuji, para wali diuji, para ulama diuji, urang ge ayeuna keur diuji ku Gusti Allah. Lamun ke di akhirat aya jembatan Siratal Mustaqim anu jelema loba bakal ting jerungkel ka neraka jahanam, ieu ge hakikat nama urang keur ngajembat hadirin. Ngejembat di dunia teh menuju alam yang indah akhirat dengan penuh rahmat, 99 rahmat di sorga. Matak di kanan di kiri godaan ujian nunyian urang teh ibadah ka Allah singrai-singraikeun paksakeun sebab ibadah mah teu dipaksa mah suang heug suang bu Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apakah kamu dengein ya? Iya, nanti kan aku pulang nih. Iya, kamu jangan ikut ya. Iya, karena haliwu akunya. Apalagi yang tua-tua, kecuali yang muda-muda boleh lah. Sayanya pulang, Haji Budoli pulang, atuh tetep we silaturahmi nama sanajan teu papendake jalan silih doakeun nu ngarorana ieu ka Haji nitip mararondok geura marondok ke kaduhung geus kolot kaduhung. Ya Allah, ceng marondok ceng. Ulah teu mondok. Ibu-ibu parondokeun anak pasantren ke. Yang geus cenah itu anak jam mondok teu jadi nanan wes. Mondok tujuanna lain hayang jadi kiai lain li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah. Ai di beuteungna geus dielmuan mandek jadi naon tah pasti hirupna bakal boga rem boga aturan. Bener Bu? Lajupan urang bakal paeh. Bapak-bapak paeh. Ibu-ibu paeh. Kebo paeh. Sapi paeh. Kotok paeh. Haji Budoli tega cabut di dia ku malaikat ya cus dicabut roh urang. Lamun rohna bersih naik ke langit ditarima ditenden di tempat nu mulia. Tapi lamun rohna kotor, roh kafir, roh musyrik, roh munafik diangsongkeun ku malaikat ka luhur langit dijejak sehingga ditenden di neraka sijin. Tah urang mambung sampai kitu. Janu ajur mah awak ieu roh mah henteu. Urang dikubur pan ieu pipi nu diemek-emek bae ge mah ku bilatung. Ih, Masya Allah. Ibu laju anak pan. Anak di luhur kuburan zarah. Maca Fatihah, maca la ilaha illallah, maca Yasin, maca zikir, maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tah ku anak nu kitu bae tah caang kuburan teu pangkatan teu jabatan anakna, tah nu kitu anak anu sukses kolot berhasil ngadidik anak sabab anakna wauh ka Gusti. Mudah-mudahan lah urang kabehan panjang umur dibere daraik ibadah mulu dan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, lantaran ieu malam minggu kula mun poe minggu isuk-isuk sok ngiring calik di majlis Abah Uci. Ayeuna ku Abah entoh sing sehat panjang umur tah Abah entoh. Tah mun kaberangan teu bisa lewat. Atuh nu ngaji 15.000 nu kumaha lewat. 15.000 10.000 lamun keur sibuk-sibuk jalema aya 10.000 tah. Lamun hari-hari lalibur gitu lalu gina tah teu ka mamana teu ngabesan 15.000-an acan aya. Jadi lewatna sok rada hese lamun kasiangannya. Geus mudah-mudahan mulu dan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala nu disampaikan ku Haji Fudhali sing aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.